beres urang ngajelaskeun tentang surat Yusuf sasurat pinuh ahsanal qasas. Surat Yusuf teh disebut teh ahsanal qasas, kisah terindah, kisah anu paling pohara luar biasa, karena didinya teh pinuh ku berbagai hal. Masya Allah, drama kasedihna aya. Masya Allah, ketika Nabi Yusuf ditajongan ku dudulurana, diseret ku dudulurana, dibalangkeun, dicemplungkeun ka sumur. Pan eta Masya Allah, drama na sedih anu sangat parah. Sampaikan dijual di pasar di ditu. Sampai datang ke tentang kisah percintaan. Masya Allah, Siti Zulaikha anu mabuk kepayang kakang jeung Nabi Allah Yusuf. Pan eta kan pohara luar biasa. Tuh datang ke sampai terjadi perpisahan, terus kemudian dipertemukan kembali oleh Allah. Menikahlah Nabi Allah Yusuf jeung Siti Zulaikha, walaupun geus ieu teh ya umurna geus kolot Siti Zulaikha, tapi kan dikembalikeun deui muda ku Gusti Allah laksana umur 17 tahun. Gusti nu agung, Masya Allah. Pan eta teh kisah indah luar biasa. Kadituna terus nyaritakeun duduluranana anu laju kalaparan titah kaditu ka Mesir, sementara Nabi Yusuf geus ngajabat jadi raja. Tuh sementara duduluranana teh nyaho bahwa eta raja teh adina sorangan. Pan eta perjalanan panjang, ialah mantak disebut ahsanal qasas. Beres maka ayana nincak kana suratur Ra'di madaniyatun. Lamun urang ningali dina surat teh aya surat makiyatun, aya surat madaniyatun. Tah ieu teh batasana kejeung qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. 13 tahun Kanjeng Rasul teh dakwah dimulai diangkat jadi nabi sampai hijrah ka Madinatul Munawwarah di Mekah teh 13 tahun. Selama 13 tahun di Mekah teh ya turun ayat terus be. Ieu posisi Kangjeng endek di Mekah kan kadang-kadang berangkat keluar Mekah ngancan aya hijrah terus be. Ieu disebut makiyatun bae, di mana ayat-ayat atau surat diturunkeun sameme hijrah baginda ka Madinatul Munawwarah. Ayat atau surat tersebut disebut makiyatun, bangsa Mekah qoblal hijrah. 10 tahun di Madinatul Munawwarah sabada hijrah. Ieu turun ayat turun surat tekbe, iyalah disebut madaniyah sabada hijrah Kangjeng Rasul. Adapun ayat nama dek turun di mana be, walaupun di Mekah turun nama lantaran badal hijrah, madaniyah be disebutna. Tuh ayat al yauma akmaltu lakum. Terus Haji Pendi, bah gak mau sombong, teu apal jeung gak mau sombong. Pan eta teh ayat tersebut turun waktu keur baginda Rasul wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah turunlah ayat tersebut. Berarti kan di Mekah eta teh ya, tapi tetep disebut madaniyah lantaran ayat tersebut turun sabadal hijrah walaupun turun nama di Makkahul Mukarramah. Suratul Ra'di ieu turun teh sabada hijrah Kangjeng ka Madinatul Munawwarah. Saeutik ayatna salasun wa arbaun ngan hukur 43 ayat.
43 ayat ya teh. Lamun dek dihitung huruf-hurufna atau tinggal ngitung doang. Hitung tek be kalimahna ieu aya 855 kalimah. 855 kalimat. Tek be tinggal terus be kadituna jumlah hurufna daripada puyang ngitungan hurufna be ya. Temen kalimah mah kieu ya, ngitung kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismin sakalimat, Allahi sakalimat, Ar-Rahmani sakalimat, Ar-Rahimi sakalimat. Geus tina Bismillahirrahmanirrahim teh 4 kalimah sakitu. Tuh tinggal ngitung huruf. Bismin ba sin wah asana puyang teman teh. Masya Allah. Tuh di Madinah sanajan geus posisi di Madinah atuh tetep be musyrikin mah di ditu di Mekah rongrongan terus bae teu eureun. Di Mekah golongan musyrikin teh ieu bercokol pohara luar biasa. Pindah ke Madinah. Di Madinah musuh-musuh Kangjeng Rasul teh jelema-jelema munafik geus nalalongkrong jadinya. Geus karuhan Yahudi, geus karuhan Nasrani. Masya Allah, terus-terusan Kangjeng Rasul teh dikepung ku musuh. Baik golongan musyrikin di Mekah maupun golongan Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk golongan munafik, eta teu eureun menekan ka Kangjeng Rasul, menggembosi, ulah didenge dulur nyebut lagi. Atau lamun Haji Pendi mau ngomongnya, bro jangan didengar tuh. Waduh, rada keren Haji Pendi. Nah, eta tia Muhammad mawa ajaran anyar nu teu kaharti ku urang. Heuy, pan urang mah tiba baheula ajaran kolot urang baheula. Pangeran teh loba. Aya pangeran Lata, aya pangeran Uzza, aya pangeran Manat, aya pangeran Hablul A'la. Pangeran teh loba ieu teh berbentuk dewa. Aya dewa nu dewa gunung, aya dewa laut, aya dewa Sri segala macam-macam, dewa Hong, dewa Heng, dewa Pen, macam-macam kan eta teh ngaran bentuk-bentuk dewa. Hai, sakieu lobaan geh pangeran teh ya urang loba keneh nu teu kaurus. Buktina tuh Supendi susah bae nya malarat beta karena teu kaurus ku pangeran geus kitu ngaranna. Ya Allah, eta jelema golongan musyrikin ngomongna teh ya, heuy ajaran kolot urang bahwa pangeran teh loba, ieu ku pangeran lobaan ge loba keneh nu teu kaurus. Ari ieu si Muhammad nyebut ge si Muhammad. Ari ieu teu pugah mawa ajaran anyar cenah pangeran ngan hiji doang. Atuh ku pangeran hiji doang mah deuk kumaha kaurusna ieu jelema. Ya Allah, mantakan ulah dedenge Muhammad ngomong kumaha bege. Laju nyana ngomongkeun cenah Quran wahyu ti pangeran, bohong eta mah. Masya Allah, biadab golongan anu teu percaya bahwa Al-Quran sebagai wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Biadab golongan anu teu percaya bahwa Nabi junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, teu percaya, paling biadab anu sangat luar biasa.
tuh mbahnya biadab. Kajang supaya lurus akidah ulah sampai dipengkolkeun ku golongan anu teu bertanggung jawab, teu percaya ka Kangjeng sebagai nabi, sebagai rasul. Supaya lurus akidah ulah sampai eta teh teu percaya Al-Qur'an sebagai wahyu ti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nurunkeun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ieu teh kaasupkeun kana ayat mutasabihat johir. Alif lam mim Yasin Toha Kaf Ha Ya Ain Shad, termasuk di dieu alif lam mim ra, ayat mutasabihat di dieu. Di mana ayat mutasabihat kabeh para ulama ahli mufasir teh tunduk kabeh geus teu bisa ngabongkar daripada naon ieu teh maksudna. Maka sapinuhna diserahkeun ka Gusti Allah, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tuh. Tapi lantaran kamari geus dijelaskeun aya teh Allah ngabogaan hamba-hamba Allah anu diistimewakeun ku Gusti Allah. Kiai Pudoli tukang macaan Quran bae nya nama. Masya Allah. Ti mimiti ku guruna teh ieu bacanya Quran teh bae sabulan sakali hatamna. Tek be laju digerokeun deui ku guruna ieu nya baca Quran tek be per 20 poe sakali. Terus kabeh dieuna teh turun deui datang ka saminggu sakali. Kabeh dieuna per 3 poe sakali. Kabeh diekeun nama Kiai Pudoli masyaallah per sapoe sakali. Sapoe sakali tamat. Berarti sabulan teh kan 30 kali. Masya Allah. Tanya Haji Pedi. Pen, ya. Kuari geus umur sabaraha? 74 tahun. 74. Selama 74 tahun teh ya tamat Quran sabaraha kali? Ih, jaga paling ge 2,5 kali. Astagfirullahaladzim. Umur 70 tahun leuwih hatam Quran kakarak 2,5 kali. Pantamat kira-kira kan. Tah. Hei. Pan ieu teh maca Quran terus bae atuh piraku sih datang ka sapoe sakali poe tamat teu eureun-eureun meureunana. Batur mah aya nu sajam sakali. Batur mah aya nu pertengahan setengah jam sakali. Masya Allah. Masa sih Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz eta teh aya dina sewaktu-waktu lo salat sarakaatna ngahatamkeun Quran 1000 kali hataman. 1000 kali hataman. Waduh geus teu neurak make toye polo urang ge. Hayu teu neurak kan? Teu kaanteur kan? Ye. Aya hamba Allah manusia nu diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala teu dibere toyul qiraah. Toyul qiraah. Kecepatan eta teh dilipat kelipatan waktu dalam membaca Al-Qur'an. Anu batur mah ieu teh kuduna hatam teh saminggueun, sabulaneun, kunyana bisa ieu teh nganukur setengah jam. Kelipatan waktu kos kitu ngaranna. Toyul qiraah, kelipatan waktu dalam membaca Al-Qur'an. Tuh. Ayo ge.
Ya, kula tahun 93 waktu keur ka Mekah. Tahun 93 eta teh masyaallah budaya rata-rata maraca Quran belamun geus teu tarawaf hampir rata-rata maraca Quran. Eueuh nu selfie eueuh. Pan Haji Pedi mah mau tawaf selfie be. Ya Allah, cak malaikat beleng aing makasih eta. Maraca Quran geus karuhan ti magrib nunggu isya teh ya masyaallah hampir 90% kabeh maraca Quran. Itu baheula ku ari mana teh? Kamari tahun 2018 masyaallah geus eueuh nu karita eueuh. Nah, kabeneran kurang ngarendeng ieu teh ya ku kosna teh ya kos urang Mesir. Set di sisieun kula. Eta teh kan maca Quran tartil jeung lalaunan lambat bacaanna teh tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Didengekeun bae ku kula teh nyantai basa. Terus tapi teu karasa luar biasa tek be sasurat hatta. Terus dilanjutkan syarat-syarat eta lanam terus datang ka ieu teh falak binasa qul a'udzu birabbin nas beres azan Allahu akbar. Jadi ti magrib datang ka isya eta teh kan waktu teu kebal teh masyaallah maca Quran ongkoh labat lalaunan tapi ongkoh hatam sakuran teh be ieu dibere toyul qiraat terus gitu. Coba jajal bacaan Quran ka Haji Pendi ti magrib datang ka isya ngajungkal bisa. Uluhum masyaallah. Tah. Aya nu dibere tajalli ku Allah teh dibukakeun tek be dibukakeun. Dibukakeun ieu teh rahasia daripada Al-Qur'anul Karim. Dibukakeun ku Allah. Ieu moal bisa dibere toyul qiraah dibuka rahasia Al-Qur'an lamun terus-terusan membaca Al-Qur'anul Karim. Terus membaca engke dibukakeun rahasia ku Allah Subhanahu wa taala. Engke beda antara nu dibukakeun ka ulama nu ieu jeung nu ka ulama nu ieu beda bakalna. Tergantung daripada eta teh ku Allah dibukakeun rahasia-rahasiana. Ya Allah, ye sehingga kan batur mah ieu teh geus menjelajah teh tek be make ruh set be ruh keluar jang leuleuh deui moal bisa roh kadeuleu roh lamun lain make roh deui ku jasad nu ieu ku mata nu ieu ku ceuli nu ieu moal kuateun ieu teh ieu moal teh beges jang leuleuh itu teh make roh deui maka roh ieu nu aya di awak urang nu aya di jero kolbu disebut ruhul qudsi ieu kudu dilahirkeun sehingga disebutlah ruh ma'ani tah eta teh engke neuleuh nu itu teh make roh nu ieu teh tuh ya awas ya kieu beulanan kieu Al-Faqih Abu Laes Samarkandi di ditu di negeri Samarkand Uzbekistan. Al-Faqih Abu Laes Samarkandi nyana teh disebut Al-Faqih Abu Laes Samarkandi jadi disebutnya Al-Faqih. Hai padahal mah itu Imam Nawawi sagede Imam Nawawi tapi teu boga teu dibere gelar Al-Faqih Imam Nawawi ente kitu kan. Sederetan kiai ulama Syekh Zakaria Al-Ansor henteu bergelar Al-Faqih Zakaria Al-Ansor henteu. Terus be eueuh nu bergelar Al-Faqih walaupun tabaur dina kailmuan fikihna tapi Abu Laes disebut Al-Faqih Abu Laes Samarkandi. Tah, ieu gelar Al-Faqih menang ti mana gelar Al-Faqih? Eta teh kan kieu nyana teh ngimpi Abu Laes teh ngimpi tak terus kapanggih jeung Kangjeng Rasul laju
kabeneran di jero impian teh lain saeutik kiai-kiai harita teh para ulama-ulama yang hareup kabeh dariuk terus maka ku Kangjeng Rasul teh digerokeun ya al-faqih Abu Laistal tuh dina impian ya al-faqih Abu Laistal wahai al-faqih Abu Lais kemari atuh nyampeurkeun Abu Lais teh kuculuk tah tes masyaallah digerokeun ku Kangjeng make bahasa ya al-faqih udanglah tek be isukna kiai-kiai teh saroan ti berbagai daerah saroan langsung nyebutkeun eta teh ka Abu Lais teh ya al-faqih Abu Lais ya al-faqih Abu Lais nu ieu datang deh ya al-faqih Abu Lais jol nu ieu datang ya al-faqih Abu Lais maka Abu Lais kaget itu pan sia bisa nyaho cak urang mah sia kunaon nyarebutkeun al-faqih cak para ulama nu daratang teh pan kami nyaksikeun maneh di jero impian kapanggih jeung Kangjeng Rasul digerokeun ku Kangjeng Rasul ya al-faqih maka kami pun ieu ngucapkeun selamat dengan ucapan ya al-faqih eta kiai-kiai narongton impian berarti kan ayo coba ge nonton impian Masya Allah kira-kira kan impian kanyahoan impian Gusti Nu Agung coba lamun orang diberen deui impian Haji Pendi pasti bakal nate ya jablay taal kunaon atuh ngimpieun teh ya kadeuleuh Haji Pendi keur mawaan jablay cenah mah atuh geus ya jablay taal tuh ayo impian teh ya bisa kadeuleuh ku batur kunaon ieu lah nu dibere rahasia ku Allah Subhanahu wa taala dibere rahasia ku Allah bisa neuleuh impian batur ayo ge kablediekeun deui yuk ya kablediekeun deui guru urang almagpurlah Abah Uci ngimpi ka Madinah berangkat sorangan laju kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi berangkat ka Madinah set tuh Masya Allah coba dengekeun impian Haji Pendi kan kapanggih aja kejeng genderuwo teh carita kakula teh Masya Allah keur bungah ka Haji aya naon ka Haji ngimpi ieu teh ka Madinah terus kapanggih jeung Kangjeng Masya Allah kula tunggul menang sababaraha poe aya hatur salam ti Habib Lutfi teh hatur salam dina hatur salam teh kieu bilang ama Abah Uci kalau ke Madinah jangan sendirian aja ajak dong kodeulean Masya Allah kaji kan begitu ya guru orang almarhum ngimpina sorangan kaditu ka Madinah set kapanggih ke jeung Kangjeng Rasul terus be laju kunaon Nabi Latif ngomongkeun kalau ke Madinah jangan sendirian ajak atuh berarti kan jangan nonton kan Masya Allah Habib Rojak kagak diajak tuh nonton impian kos gitu garane guna nu dibere rahasia ku Allah Subhanahu wa taala mantakan atuh ulah aneh para kiai-kiai nu dibere rahasia ku Allah di dieu alif lam mim ra sanajan eta teh ayat mutasabihat bari eueuh nu bisa ngabongkar kabeh menyerahkeun Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik tapi ketika dibukakeun rahasia mah atuh aya teh benu dibukakeun rahasia bahwa eta alif nu di aya dina alif lam ra teh ya nuduhkeun ya dulu ilallah alif kemudian lapad lam ya dulu ila Jibril lapad mimna ya dulu ila Muhammad
waro na lapadro ya dulu ila rasul geus pihartieunana sarua jeung kieu cak Allah teh ana Allah alladzi ursila Jibril ila Muhammadin bil Quran wa ila rusul bi ghairihi minal kutubil ilahiyah wa suhufir rabbaniyah. Sarua jeung seperti itu. Sarua kejeng alif lam mim ro teh sarua kejeng kieu cak Allah ana Allah kaula adalah Allah. Tuh. Alladzi ursila Jibril yang mengutus malaikat Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang ke Kangjeng Rasul pikeun naon eta teh bil Qur'ani membawa wahyu Al-Qur'anul Karim. Masya Allah genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat Al-Quranul Karim kabeh ieu dibawa ku malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Allah alladzi ursila Jibril ila Muhammadin bil Quran. Masya Allah kaulalah Allah yang mengutus Jibril untuk datang ke malaikat ke baginda Rasul membawa Al-Quranul Karim. Masya Allah ku kakarak alif lam mim ro doang geus terjawab orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ku kakarak alif lam mim ro doang dibukakeun rahasia teh ya geus ngajawab bahwa jelema anu nganggap Al-Qur'an lain wahyu ti Allah, bahwa Al-Quran adalah hasil buatan manusia, hasil jijienan Kangjeng Rasul, ieu geus terjawab bahwa itu bohong sangat luar biasa. Al-Quran wahyu ti Allah subhanahu dibawa ku malaikat Jibril ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu bukan datang ke baginda Rasul dulu datang ke Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam. Jibril datang ke Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam, ke Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam. Wa ila rusul bi ghairi itatia minal kutubil ilahiyah wa suhufir rabbaniyah. Jibril membawa kitab Injil ke Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam. Jibril nurunkeun wahyu ka para nabi termasuk ka Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam. Jibril datang membawa suhuf 10 suhuf ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam sebelum Taurat diturunkan langsung ku Allah ka Kangjeng Nabi Allah Musa. Terus-terusan ieu teh Jibril datang ka para anbiya wal mursalin, anbiya wal mursalin, anbiya wal mursalin. Masya Allah ti dieu lah alif lam mim ro Gusti nu agung mantakan di dieu ku Allah leuwih diperkuat jeung leuwih dijelaskeun deui. Tilka ayatul kitab, ieu lah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim anu walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq, diturunkeun ka anjeun Muhammad ti Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran. Al-haqqu adalah Al-Qur'an teh sebagai realita kebenaran ti Allah subhanahu wa ta'ala la syakka fi. Masya Allah ya Al-Qur'anul Karim diturunkeun ku malaikat Jibril atas perintah Gusti Allah. Pasti ieu teh adalah kalam Allah, wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Komplit di jero Al-Qur'an teh ngajelaskeun tentang hukum-hukum. Komplit dalam Al-Qur'an teh ngajelaskeun tentang berbagai hal ya. Masya Allah. Tuh kuari
anu ku Allah diturunkeun teh ya hukum-hukum di jero Al-Qur'anul Karim ieu aya anu jelas aya anu ieu dimnia teu jelas anu perlu ayana pemikiran deh. Jadi lamun hukum teh kudu kabeh dipuat jelas dina Al-Qur'an atuh moal mahi ieu teh atuh moal mahi ieu teh teg bek kieu sangu naon teh sangu kejo ya kan sangu ieu kan halal teh eta halal laju kudu aya dipuat dina Al-Qur'anul Karim teg bawa sangu halal ayo terus lauk betik halal terus lauk parai halal wah bae dipuat atuh saeuheu meureunanan nyaon teu saeuheu ya Allah mantakan global Al-Qur'an teh bahasana global secara umum teh ieu teh anal munazal min indillah a'ammu minal hukumil munazal sorihan ke aya kal ahkam sabita bisorihin nasil Quran bisorihin nasil Quran teh engke aya hukum dimnan ieu teh wa minal hukmil munazal dimnan kallati tasbutu model mana kasunah hadis junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh termasuk kal ijma'ul ummah kan nas daripada Al-Qur'an tekbe ieu pal kias ieu pal hakku pal kullu hakun seluruhna adalah hak tah ieu ngomongkeun waladzi unzila ilaika mir rabbika al haqqu teh lain kana Al-Qur'an doang lain kana Al-Qur'an doang hukum nu diturunkeun ku Allah aya binasil Qur'an eta teh aamu aya anu dimnan mana nu dimnan sunnah hadis Kangjeng Rasul ijma'ul ulama termasuk qiyas ieu adalah hukum munazal anu secara dimnan ieu pun al haqqu hak Masya Allah tapi kan lain saeutik polo teu daratang kadinya polo nyon teu polo teu daratang kadinya mantakan ku Allah dijelaskan walakinna aksaron nasi la yu'minun loba jelema nu teu percaya kana ayana ijma apa-apaan itu ijma loba perjelema nu teu percaya kana ayana hukum kias apa-apaan itu kias udah aja Quran hadis aja disoekeun sungut sia wae hai hukum nu diturunkeun ku Allah teh munazal aya binasi secara hukum aya anu dimnan ieu teh binasi sore aya anu secara dimnan nu secara dimnan teh ya ieu mencakup hadis Kangjeng Rasul mencakup ijma'ul ummah mencakup qiyas tuh Haji Pendi teu percayaeun karena aya ijma apa-apaan itu ijma udah hukum Quran hadis ayo tanya kuari pen ya ari salat johor wajib henteu wajib kan Haji Pendi ya terpercayakan ayana ijma ente apa itu ijma kita ambil dari Quran hadis itu ada cukup apa itu ijma pen kadia pen
salat johor henteu salat eta teh wajib henteu atuh wajib hukumna heeh siaran salat johor asar maghrib isya subuh siaran dina Al-Qur'an anu ngomongkeun tentang wajib aya eueuh ayo moal aya dina Al-Qur'an teh ngomongkeun wa yajibus shalah aya aya ge aqimus shalah hayo silakan dirikan salat di dieu pancan kanyawan ngadirikeun salat teh apakah wajib apa sunnah di dieu aya aqimus shalah ya kan lain yajibus shalah eueuh maka ku ayana aqimus shalah diijtihad ku para ulama oh di dieu teh aya hukum wajib amarna amr lil wujub di dieu teh bahwa johor wajib asar wajib maghrib wajib isya wajib subuh wajib maka ku ijmaul ulama maka ditulislah yajibus shalah prak be ongko Haji Pendi teu percaya kana ijma ongko ngomongna wajib salat disoekeun sia ku aing eta hayo dek lebah mana kabalingan rente eta jelema ngomongnya apa-apaan itu ijma kita ambil aja dari Al-Qur'an ari siang ngomong wajib benang ti mana bolongo ayo menang ti mana saya ngomong wajib pan eta ngomongkeun wajib ngomongkeun ieu wajib ieu haram ieu wajib ieu haram eta ngaranna ijma polongo sia ayo tuh tanyakeun ka jelema anu teu percaya kana tentang ijmaul ummah angsongan jablay ayo angsongan jablay pake kagak boleh cenah itu zina itu haram serem kan zina itu haram siaran aya eueuh yahrumu zina dina Al-Qur'an aya eueuh kan aya ge dina Al-Qur'an wala taqrabu zina bahasana wala taqrabu zina ulah ngadeuketan zina eueuh bahasana wayah rubu zina eueuh maka ditaliti tak eta hasil penelitian ieu teh oh ieu teh aya larangan ti agama ulah ngadeuketan zina deukeut-deuketan teh dia di dieu dimaksudna naon terus be sehingga simpullah tina ayat wala taqrabu zina maka jadilah wayah rumuz zina tak eta ngomongkeun haram zina teh nang ijma ulama pas kitu ngaranna ayo coba arinya ngomong apa-apaan itu ijma ari ngomong haram zina haram mah eta ngomongkeun haram ngomongkeun wajib eta teh hasil ijmaul ummah ari ngomong teu percaya disoekeun sungguh sia ayo ge kunaon jadi pabeulit atuh kunaon jadi pabeulit eta teh atuh moal rapi atuh lamun eueuh ijma mah lantaran dina Al-Qur'an teh ya ngan make global masana umuman global kaharti pen sedikit ya Allah Gusti nu agung wari bahwa anu dimenangkeun dipake korban teh ieu hiji embe dua sapi dua onta katiluna sapi embe geus tadi diomongkeun cenah hiji embe dua onta katilu sapi kaopat Haji Pendi geus boleh tilu sapi iya kan nah ieu nu diomongkeun tieu dina kitab tilu hiji embe kadua na onta katiluna sapi torojol Haji Pendi mamawa kebo deuk dikorbankeun
aya eueuh ieu teh keterangana dina kitab teh bahwa kebo termasuk aya eueuh. Eueuh kan? Ngan ukur embe aya, embe hiji embe onta sapi tilu ieu teh ieu. Kunaon Haji Pendi mah mau kebo. Tuh serian menang teu kebo dipake korban. Menang. Siaran coba dina Qur'ana panggihan sia. Ayo eueuh kan? Eueuh teu kapanggih dina Al-Qur'an. Oke. Siaran ku ari dina ieu teh hadis tek be kebo aya eueuh kan? Tek siaran ku ari dina ijma'ul ummah tek be disiaran. Hese di teu kapanggih. Terus be kapanggih teh ya bahwa hukum sapi hukum eta teh kebo diakurkeun kana sapi karena ieu aya saakur dina segala bentuk. Tek be geus berarti kebo teh ya termasuk marga sapi keneh. Iya kan? Kebo termasuk marga sapi keneh, maka kebo dimenangkeun dipake korban karena termasuk keluarga sapi keneh. Tak eta teh ngaranna kias kos kitu ngaranna. Jadi ieu teh kebo dikiaskeun kana sapi teu nanaon masalah. Teu manaon. Kuda deh itu lain deh kuda mah. Ayo ge. Bari ya, abe ka harti deui. Abe ka harti deui. Kabalinger lamun teu ngomongkeun apa-apaan itu ijma, apa-apaan itu kias kagak ada di sononya. Kita langsung aja ke Quran. Kita langsung aja ke hadis. Sia kabalinger eta ijma kias teh engke bakal jerona teh eta jero Quran keneh jero-jero nama. Masyaallah dina Al-Qur'an diomongkeun wala taqul lahuma uf. Ulah sok ngagentak ka kolot mah. Keur ngomong kolot teh ulah loba omong mak. Eta gentak ngaranna. Wari prak teu meunang ge dina Al-Qur'an kakolot teh ieu ngagentak nampiling mah meunang meureun. Tanyakeun ka kiai nu teu percaya ka jelema nu teu percaya tentang ayana kias. Hayo ka kiai jelema nu teu percaya ayana kias tanyakeun ka nyana nampilingan kolot meunang henteu. Cok nonong atuh enggak boleh itu. Enggak boleh itu. Cak teh kan pasti gitu. Coba cari dalam Al-Qur'annya. Aya enggak? Aya eueuh dina Al-Qur'an teh keterangan bahwa wala nampilingan kolot. Moal kapanggih. Moal kapanggih. Nyana pasti ngomong kieu dalam Al-Qur'anul Karim wala taqul lahuma uf, enggak boleh itu menggentak orang tua. Cak nyana teh itu menggentak aja enggak boleh, apalagi nampilingan. Pasti nyana ngomongna kos gitu kan? Itu kan enggak boleh banget. Eta nu kos kitu kias ya polongo. Kan teu. Eta teh kos kitu kias ngaranna. Ari sia kunaon teu percaya kana kias ari pelebah sawaktu pelebah ieu teu make eta kos kitu ngaranna. Eta kias kos kitu ngaranna. Masyaallah ongko apa itu ijma? Ongko nyana ngomongkeun wajib, haram. Nyana ngomong kan kagak boleh itu haram. Zina itu haram, mabok itu haram, judi itu haram. Eta ngomong haram teh ijma sia polongo. Ayo karena dalam Al-Qur'an tidak ada bahasa yahrumu, tidak ada bahasa yajibu. Tidak ada larangan, hanya larangan seruan, hanya seruan aqimus shalah, seruan untuk melakukan salat. Hanya seruan ita zakah, seruan global kos kitu ngaranna. Nah ieu seruan di dieu teh apakah seruan wajib
apakah seruan sunnah, apakah seruan naon di dieu teh, maka ieu lah ijma'ul ummah di dieu permasalahan. Maka di dinya aya bahasa ya seruan di dia adalah seruan wajib, yajibu berarti. Oh di dia larangan seruan sunnah yundabu berarti. Oh ieu teh seruan teh larangan haram berarti yahrumu berarti. Oh ieu teh makruh atau berarti yukrohu berarti. Tah eta nang ijma ongkoh nyana ngabahasakeun aya wajib, aya haram, aya sunnah, cak ngana ari ngomongkeun kita langsung aja Quran buat apa ijma eta sia kabalinger kos kitu. Tuh kadenge pen. Ayo ongkoh teu percaya karena kias, teu percaya buat apa? Kagak ada dari sononya kias. Tanyakeun ka nyana, ieu nampilingan kolot meunang teu. Gitu kan? Siaran aya eueuh dina Al-Qur'an Al-Karimna moal kapanggih aya ge wala taqul lahum auf. Cak nyana teh itu dalam Al-Qur'an jangan sampai menggentak orang tua, ngagentak bae teu meunang cak nyana komo nampilingan atuh eta kias garana. Kunaon ribet-ribet teu kudu dijieun ribet mantakan tah di dieu ngaranna pasunnatu hakun wal ijma'u hakun wal qiyasu hakun tadi dieu unzila ilaika mir rabbikal haq bahwa Al-Qur'an anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala secara mengandung hukum global itu adalah hak realita kebenaran. Hukum di dia atau hukum teh sedangkan munazal aya anu dimnan mana sunnah hadis Kangjeng Rasul mana nu dimnan ijma'ul ummah mana anu diman kias maka sunnah kang ieu hadis Kangjeng Rasul al haqqu ijma'ul ummah al haqqu kias al haqqu di dia. Cuman sayang Haji Pendi teu paham itu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Cuman sayang tidak paham itu. Masya Allah urang mah alhamdulillah ya Rabbil alamin dibere keyakinan pinuh ku Gusti Allah, dibere keyakinan bahwa hukum-hukum kabeh ti Allah Al-Qur'anul Karim termasuk anu dimnan teh nu di jero Al-Qur'an eusina ijma'ul ummah eusina kias dimnan teh munazal hukum anu aya di jero Al-Qur'anul Karim anu perlu ieu pengupasan dan pengupasan. Masya Allah atuh moal beres kahirupan teh lamun eueuh ijma eueuh kias mah pen euy atuh moal beres moal selesai. Naon urusannya jeung jam 11. Gusti agung masya Allah al haqqu realita Gusti agung masya Allah mantakan di dia teh geus dibere isarah atuh tina alif lam mim ngenakeun alif lam mim ro teh tuh anu ku ulama teh nu ku Allah dibukakeun rahasia ana Allah alladzi ursila Jibril ila Muhammadin bil Qur'anil Karim. Tia hasil tina alifna adalah Allah, lamna adalah Jibril, mimna adalah Muhammad, rokna adalah Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan Al-Qur'anul Karim secara hukum global anu di dalamnya mengandung daripada hukum-hukum anu perlu dipikiran make otak. Kabeh kaarti. Ini saya mambung otak sih. Mantakan lamun jelema embung otak, embung berpikir polongo kos kitu ngaranna. Mantakan jelema nu teu percaya kana ijma'ul ummah, kana kias, jelema polongo kos Haji Pendi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan sinar hidayah. Selalu memberikan hidayah
sehingga orang ayah selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sinar hidayah sampai akhir hayat, sehingga maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bibarkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.